Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sebelum atau sudah mendengarkan video atau audio ini, jangan lupa ya like, subscribe, dan share agar semua orang jadi tahu. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Nah, saya teh jekuk we kaing. Teh pagawean kitu teh teu relevan teh. Jeung anu disaurkeun tadi ku Bapak. Naon? Yen hirup di dunia mah kudu rempug jukung sauyunan, sagegeus sapihanean, mun cai jadi saleuwi, mun darat jadi salebak. Sapapait, samamanis, sabagja jeung sacilaka satanggung jawab. Tong borok make jeung disorok rejeki eta disorok lagu dina ngiga geus dijem nu jadi anak. Pantes hiji kolot ka anak kitu patut. Di mana rek majuna nu jadi anak lamun terus-terusan di jam kudu jadi kolot. Emangna si cepot ngigati ete luar tina tetekon, luar tina pakem. Seni itu bebas berkembang. Anu teu bisa dirobah mah Quran. Eta mah absolut, dogmatis, mutlak. Ai seni mah bebas, kreativitas teh sok tingkatkeun. Inovasi teh sabab naon? Ai seni dituntut tiada hari tanpa inovasi. Seniman itu harus beradaptasi dengan apresiasi, jangan kurung batok. Dengan membaca kita akan nambah pengetahuan, akan nambah wawasan. Kenapa diem sejenak? Kenapa tidak menyaut? Wahai tukang bajigur. Seni itu bebas berkembang, Pak. Daripada kita ini budaya-budaya telah hancur dengan kedatangan budaya-budaya lain yang tidak cocok dengan budaya kita di sini. Sementara budaya sendiri diasingkan. Ari budaya teh anu aya patula patalina dengan peradaban. Kenapa saudara Semar begitu kepada saya? Wahai manuk pinguin. Babatok sia. Ieu teh kolot. Kolot teh sabaraha alternatif. Aya nu kolot kulitna, aya nu kolot kalapa, aya nu kolot kowongeun, aya nu pinuh ku kokoloteun, aya budak nu geus dewasa elmuna, aya kolot anu masih kene bebenyit elmuna. Jemar, semar, jemar. Setiap manusia jemar pinuh ku tauhid. Sabab dina Islam moal jadi mun teu tauhid. Naon sia tauhid deh? Apa seueur di Cianjur di botolan? Tauco, tama goblok. Jauh-jauh tina tauhid kana tauco. Ai tauco mah di mana jelema ngomongna ka mana karep, kawas ku heueuh. Sok tahu tama. Lain tauco. Jauh-jauh atuh tina tauco. Sok tahu mah sok ditanggung tok baso tahu. Baso tahu. Ai disadarkeun mah kitu. Nah, sia teh kabina-bina teuing. Sia nu teu mikir mah. Naon pang teu mikir? Nyaritakeun soal budaya. Nuhun. Tah. Ai budaya di urang kumaha? Ai budaya teh lain seni wae. Cara nu kudu dipigawe unggal poe nyaeta pikeun habluminanas teh sopan, santun, ramah, tamah, DP, hanap asor, nete, taraje, ninca, kamalan, nungtik, lari, mapai bukti, nyukcuruk walungan, mapai wahangan, mipit amit, ngalak menta, kaituna supaya ulah melengkung bekas nyalahan, hirup kudu landung kandungan laer, naon? Laer aisan. Hartina malapa gedang ta eta budaya teh geus teu dipake ku sia. Lamun nya mah dek milu ngiga bebeja heula. Ai urang deungeun dek moto oge nepi ka semah depong. Boleh aku ikut moto? Bebeja heula. Ai di urang jocing jelebren. Eta teh budaya. Budaya urang teh. Budaya mah sok ngege buaya teh mah goblok. Teu sopan sia teh. Sopan mah angin nu gede teh sopan. Topan. Angin topan. Topan mah sok dipake geuning ari panas. Topi eta mah. Jauh-jauh. Topi mah diinum. Kopi eta mah goblok. Sia teh
Kira aku sia kudu dipedil angin mah koe. Pake kasopanan teh pake. Ieu mah ngaliwat kana cucungik ke sugan punten. Urang teh urang Sunda, baheulana teh Sunda teh karajaan. Cirina karajaan boga basa anu hese di Indonesiakeun. Contona Cikaracak ningang batu, laun-laun jadi legok. Sok basa Indonesiakeun sia. Da kadengena ge teu geunah. Sok bisa teu? Bisa. Bisa di Indonesia kan? Bisa. Sok Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Anu pecak nyeri huntu kalun-alun anu nyabok. Sisinirahan goblok teh atuh lain hartina goblok. Eta mah sisinirannya Pak. Sisiniran goblok lain bahasa Indonesia teh mah. Sisiniran. Bina-bina teuing sia teh. Oh nyata kitu Pak teh hirup di dunya teh. Naon atuh kasang tukangna wingi gawe kenangna di jem. Hanya teu sopan bebeja heula. Da eta teh ngeunang nyinen teh bibit duit ladang uang. Ajen. Dina Quran kumaha? Sok hartikeun alhamdulillah. Alhamdulillah. Heeh. Sadayana puji kagungan Allah. Alif lamna didinya alif lam naon? Alif lam li jinsi. Jinsun kuliyun tahtahu afrodun kasirun jinis hiji ngurung kasakabeh. Ai sakabeh teh sadayana. Sadayana puji kagungan Allah. Mana kagungan Allah teh? Syakur nu kadenge nu karasa anu katempo anu katincak kabeh nu nempo jeung ditempo eta kagunganana hinaeun lain sanes pujieun wungkul danu Allah nah atuh sia ngahina ajeunna seni oge deuleu da kabeh jajadian Allah nu aya di dunya eueuh nu mubadir kareungit-reungit teu mubadir da Allah mangayakeunana puguk pikageuleuheun sok nyocok di mana geus nyocok geuning nepakeun penyakit anu demam berdarah anu malaria tuh ta eta teh nyabeulah sia ngaji teh nyabeulah kumaha da sia teu mikir kumaha Allah mah satiap ngayakeun penyakit aya ubarna oh da begitu nguping likulidain dawaun jadi setiap penyakit aya ubarna teuing kari mikir dengan piubareunana di mana dicocok reungit tepi ka gering teh sia teh kudu mikir sabab eta perkara nu datang teh ngabejaan supaya sia bisa mikir berarti teu mangpaat reungit teh mangpaat goblok nah sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk ratusan deuleu ribuan coba ceuk pangeran teh eueuh sia reungit cek Allah teh les reungit bangkrut tas sia pabrik obat nyamuk teh penganggur loba deui astagfirullahalazim nepi ka nya maneh mikir teh mar sunut bujurna beunangna teh ku jalan teu mubadir kula ngawarah sampean teh badranna ya ai edan kala kabeukeun ceuheu sia eta jadi we kolot teh punuh. Alah. Aduh, jiganya. Dewek jiganya. Jiga camplak ka bapak. Jiga camplak. Dumeh meureun panempona teh anak ka bapak. Tah eta ulah bisi doraka. Dengekeun ku sia. Anak ka indung bapana mah sopan. Hah? Aya anu budak ka indung bapana sopan, tapi luar ti imah eta budak teh nyopet. Ngegarong mabok loba nya gara prek pikir ku sia lamun eta anak abus ka kantor polisi alatan tina maok indung bapak kumaha karasana atuh akang meureun teu gelisah mah kiamat kolot teh kiamatnya kiamat leuwih pan ti campelak dah leuwih marukana nu soleh teh meureun anu sopan ka bapak aya di luar puak paok gitu dan jelas ai dewek macam pelak ka bapa sabab naon anu bakal ngagebruskeun ka neraka jahanam ka kolot teh nu deukeut heula anak jeung pamajikan tong boro dewek ieu mah pejabat
kaseret ku pangabutuh pamajikanana hayang gining anakna hayang gining dipercaya ku rakyat korupsi dah loba ayeuna pejabat anu gebro si kapangbuyan tibalik da baheula mah dina zaman perjuangan baheula ngarebut kemerdekaan negara teh tina tangan jajahan toh pati jiwa raga henteu pandang buruh teu pamrih benang teh ku penjajah digiringkeun bus kapangbuyan heuh diobag bener di pangberokan anu perang terus pejuang nu sejenna jelegur we merdeka penjajah bisa kausir eta nu dibui tadi teh ku penjajah teh kaluar ti pangbuyan pahlawan jadi we pejabat kaluar ti pangbuyan teh jadi pejabat ayeuna mah tibalik jadi pejabat heula terus dibui goblok teh didasi dibui bener ai pejuang mah tina perjuangan heula atuh kitu atuh ngarasanakeun pait getir cek rarasaan lamun jadi pejabat tuluy eureun tina pejabatna balik deui ka rakyat pajarkeun teh turun darajat padahal numutkeun hakikat eta teh naik darajat bener lamun tina pejabat jadi rakyat naon sababna sabab balik deui ka rakyat mah bakal jadi lembaga nu pangluhurna sabab naon kedaulatan itu ada di tangan rakyat kedaulatan sepenuhnya ada di rakyat kayak mantan rakyat mantan rakyat sapanjang dunia ngadeg rakyat mah aya benar sadar aing teh jadi wakil di DPR pan di DPR aing teh jadi bujang rakyat jadi ngawakilan rakyat tuh nya umatak dina lembah dieu da cik jiga cepot camplak padahal sastra jingga ai sastra tulisan ai jingga beureum tah dina wujud maneh tah anu beureum teh sok ngeleketek wae supaya maneh tigebrus kana jurang katunggaraan jadi bisa na disebut semar sempengangkeun mar menyemarakan datna alam ismaya teh da eta teh tidituna teh nya eta turunan nurrasa mun ceuk kacamata agama Islam anu rasa teh Nur Muhammad eta keneh barang nama ngan urang loba terobsesi ku bahasa beda istilah padahal barang nama eta keneh matak tong dipaseakeun ayo soal beda bahasa mah asal barangna eta keneh nya ceuk bahasa urang mah ngaleueut bahasa Indonesia minum bahasa Inggris drink minum jeung ngaleueut beda ngan barangna eta keneh cai keneh teu kitu tong ribu dina soal beda bahasa asa barang eta keneh kitu ai sarua mana make kudu para sehat non teh lah